Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng anu ngeunaan bangku juru. Mung ayeuna mah bagian kaduana. Mangga atuh nya ka pamirsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan bangku juru bagian kadua. Balik sakola, Widya megat di hareupeun kelas. Poe-poe biasa dipegat ku Widya pasti pikaresepeun. Tapi ayeuna mah bet ngajenghok, reuwas. Padahal mah geus dibayangkeun. Hiji waktu Widya atawa Wawan pasti ngadatangan kuring. Siga aya Bang Baluh anu ngabagel dina dada. Kahayang mah diuk oge pindah ti bangku juru teh. Tapi da eueuh deui bangku kosong. Babaturan eueuh anu daekeun tukeran bangku. Hayang ngobrol tapi anu rada rineeh. Asep iraha tiasana, cek Widya. Kuring ngahuleung sakedapan. Iraha wae oge tiasa, tapi ulah di bumi Widya. Asa parameng bapa sareng ibu Widya ngiringan ngobrol teh. Asa henteu tega ningali ibu nangis wae geuning. Pok teh asa-asa. Kumaha upami pendak di baso geboy wae? Wih sakola Widya moal langsung ka bumi. Ongkoh deui Wawan ulang tahun. Cenah bade neraktir. Kuring ungeuk bari seuri. Widya teh katingali alum. Sedih merem. Sanggeus dibejaan kuring kungsi komunikasi jeung lanceukna. Nu ngaleungit 5 tahun ka tukang. Tapi masih inget karena ulang tahun lanceukna. Meureun ceuk pikirna, sakumaha sedihna oge, kahirupan mah kudu terus lumangsung. Baso geboy teh kawentar di kota kacamatan kuring mah. Pangpangna barudak rumaja jajanana teh sok di dinya. Salain di jero wawangunan aya sababaraha meja anu ditiungan ku papayungan. Handapeun tangkal buah, ngarenaheun tempat namah pikeun ngobrol, rame jeung sobat. Berang rame namah baso geboy teh. Atuh, numbu deui rame teh sabada magrib. Ari pas sosore mah sok rada kosong. Harita oge basa kuring manggihan Widya jeung Wawan di baso geboy. Saukur aya 3 anu keur jajan. Kuring ngarahuh basa Widya jeung Wawan hayang nyaho kumaha mimitina kuring komunikasi jeung Astuti. Atuh, derek dek kuring ngadongengkeun. Ti mimiti hanjakal ka bagian diuk di bangku juru. Nepi ka panggih pas sore jeung Astuti. Henteu diterangkeun kuring atuh barang apal Widya oge diukna di bangku juru mah. Nya teh Astuti teh karesepna kana maca sajak sareng nonton film. Saur ibu, apan harita teh Astuti bade nonton film? Ada apa dengan cinta cenah? Tapi teras henteu euih deui, cek Widya teh. Ari Asep terang atanapi ngarasa aya anu aneh. Nah bet ka bagian bangku juru. Henteu. Widya mah asa aneh. Ti mimiti oge bet resep dina bangku juru. Tarang naon sababna? Kuring gideug. Sabab bangku juru teh bangkuna teh Astuti. Reuwas teu reuwas ngadanguna.
rewas bet kadinya leokna carita Widya. Henteu rewas da basa balik ti imah Widya oge geus aya pikiran kadinya. Tapi da kuring henteu bisa nembalan. Buku teh henteu saukur ditulisan saja, tapi aya oge catetan. Seperti diari, tidinya Widya apal teh. Teh Astuti tadina di bangku juru eta teh. Tapi da eta mah pilihanana henteu siga Asep anu kapaksa. Teh Astuti mah resepen ka bagian di bangku juru eta teh. Kuring saukur ungeuk asa geus bade bakal kitu caritana. Apa mah sareng mamah datos lami oge ngaikhlaskeun Teh Astuti. Jadi alim kapapanjangan maluruh bejati Asep. Ceuk Widya deui. Tapi Widya mah jeung Awawan bet panasaran, matakna panuhun ka Asep. Kumaha lamun Asep kontak deui? Samemeh ngajawab teh kuring ngalieu heula ka Wawan. Cara namah seperti anu mimiti we, cek Wawan. Bisi Asep aya pamenta, lamun Wawan mah pasti ditedunan. Saenyana kungsi diteruskeun nyimpenan sajak dina kolong bangku teh. Tapi henteu aya deui respon nanaon. Tapi aya anu acan didongengkeun ka Widya jeung Wawan. Basa di bumi teh henteu didongengkeun salengkepna. Asa henteu tega ningali ibu nangis wae. Widya curing hak ngadanguna. Basa pendak pasosore teh, basa obrolan bras kana film Ada Apa Dengan Cinta. Teh Astuti teh bet nangis siga anu kanyenyerian. Terusna nyebutkeun eungap jeung hareudang cenah. Sababaraha kali kituna teh. Naon maksudna? Cek Wawan. Kuring hideug. Kudu di aku, kuring kungsi mikir anu lain-lain ngeunaan Widya. Nya, kontak henteu ka Hajajeng lanceukna. Anu leungit teh meureun, jalan kuring deket jeung Widya. Malah kahayang mah terusna bobogohan. Tapi kadieukeunakeun pikiran kitu teh disieukkeun cing jauh. Henteu rek kitu kumaha atuh? Unggal poe asa gegebegan. Anu karasatna teh Astuti lain leungit, tapi geus teu aya di kieuna. Hartina kuring teh kungsi kontak jeung jurigna. Nah, aya kitu ari jurig. Di sakola teh sok hayang gancang balik. Sok keung teu pupuguh. Komo barang sadar sok aya budak awewe, budak kelas 2D anu sok kanyahwan neuteup ka kuring. Putri Sulastri ngaranna. Budak cicingeun, karesepna teh ngan ukur nyorangan. Katingalina teh henteu boga sobat deukeut. Jujur we, kuring reuwas jeung ngadeg-deg basa Putri Sulastri megat. Entong sieun, pokna teh siga anu nyaho kaayana hate kuring. Ningali Asep siga anu bingung. Putri teh hayang ngadongeng, sugan we aya mangpaatna keur Asep. Intina dongeng Putri Sulastri teh kieu. Tileleutik cenah Putri teh ngarasa aneh. Manehna teh bisa ningali naon-naon anu henteu katingali ku batur. Mimiti nama tang tua sieun jeung bingung. Tapi terus nama biasa. 5 tahun ka tukang. Masih SD Putri teh. Pas sore ngaliwat kah hareupeun SMU. Ari pek aya anu ngablesat lumpat bari ceurik budak awewe di jero sakola. Sararetan mah
eta budak awewe teh mirip pisan Widya. Lumpat anu saku lampat-lampet. Da Putri oge hampir katabrak. Kamana lompatna eta anu mirip Widya teh? Cek kuring penasaran. Duka terasna kamana mah ngan Jona teh ti jero sakola. Duka kumaha kuring anu mimitina sieun jeung gegebegan teh bet percaya ka Putri Sulastri. Mata kuring ngadongengkeun teh Astuti lanceuk Widya anu leungit 5 tahun ka tukang. Nya oge henteu salengkepna. Ari ayeuna Putri masih bisa ningali anu ararane. Sakapeung mah katingali keneh. Apal atuh Asep kungsi panggih jeung rohna teh Astuti? Henteu, tapi sigana eta sanes rohna. Sigana eta mah pagawean jin korin. Apan cek guru agama unggal jalma teh waktu dijurukeun dibarengan ku jin korin. Jin korin eta anu bisa ngawujud jelema anu dibarenganana. Meureun jin korin eta anu ku urang sering disebut jurig atawa ririwa tea. Kuring ungeuk. Sugan we aya mangpaatna keur Asep, tapi tong bebeja ka sasaha. Asep kungsi ngobrol jeung Putri nya. Oge ka Widya atawa ka Wawan. Pak nuhun, tong bebeja ka sasaha ngeunaan Putri. Cek Putri samemeh ngaleos. Tadina mah moal dibejakeun ka sasaha oge obrolan kuring jeung Putri teh. Malah marek dianggap kuring teh henteu kungsi panggih jeung Putri. Tapi basa balik sakola Widya jeung Wawan megat deui. Hayang ngobrol deui cenah. Basa panggih teh di baso geboy. Widya mikeun kertas salembar. Aya sajak dina kertas anu geus koneng teh. Tulisanana hampir henteu kabaca da ditulisna ku patlot. Sajakna teh kieu. Hirup anu eungap jeung bayeungyang dihurup ku sagala kahayang. Lir raga di panjara tembok. Saukur bisa mabok. Tang tuwe kuring ngahuleung. Sabil di jero dada teh. Niat mah moal ngabejakeun ka sasangeunaan obrolan kuring jeung Putri teh. Tapi bet rusras kaditu kadieu. Nya geus henteu aya pikiran miharep deukeut jeung Widya. Malah bisa bobogohan. Ngaliwat kajadian-kajadian anu aheng ieu teh. Tapi lamun diputus kanyaho teh cukup keur kuring sorangan. Rarasaan teh aya anu keur katidersa. Matak bari niat hayang ngabantuan. Sugannya kasebutna ngabantuan. Kuring nyarita kieu ka Widya jeung Wawan. Kasimpulan Asep aya naon-naon anu aya hubunganana jeung teh Astuti di jero sakola, di jero tembok. Kumaha lamun urang ka Pak Edi, kapala sakola urang. Apan anjeunna mah aya 10 tahunan tos ngajar di dieu. Nah, abet nyimpulkeun kitu, Wawan kerung. Pokona mah ayeuna aya anu ngadongeng ka Asep. Anu aheng oge jadi henteu kudu ditalungtik saha-sahana. Yen aya kajadian henteu biasa di sakola 5 tahun ka tukang. Geus sapuk mah tiluan, terus kabubina Pak Edi. Mimitina mah Pak Edi teh reuwaseun. Sabada diterangkeun teh kalah ngahuleung. Tapi terus ngadongeng oge. Basa Astuti kabejakeun aya anu nyulik. Di sakolah teh aya keur nembok pagar tukang. Babalongan taman oge diruwag ku barangkal. Tuluy dipelur. Saur Pak Edi,
ngan eta anu keur dibangun harita mah ngan saeutik matak pagawena oge ngan duaan. Ari anu apal pisan kana kasus diculikna Teh Astuti teh saenya nama itu Ridwan ti Polsek. Basa dindatangan ku kuring jeung Widya Katut Wawan sarua ngahuleungna jeung Pak Edi. Meureun pedah eta teh kasus anu geus lila. Tapi tungtungna satuju nudunan kahayang kulawarga Widya. Nya kulawarga Widya teh ngarasa penasaran. Hayang ngabongkar tembok jeung babalongan anu diruwag. Peuting-peuting ngabongkar teh saukur disaksian ku kulawarga Widya. Pak Edi jeung Pak Soleh wawakil ti sakola. Itu Ridwan jeung anak buahna jeung tangtu kuring. Ibu Dian mani ngaguguk barang kapanggih aya tulang taleng dina babalongan anu diruwag ku barangkal. Tulang taleng teh dibungkus ku boy. Dipulasara sakumaha mistina. Dikuburkeun di makam kulawarga. Tukang tembok anu 5 tahun ka tukang ngaruwag babalongan teh Sutar jeung Didi. Harita keneh disusul kalemburna ku balad-balad itu Ridwan. Kulawarga Widya mercayakeun panalungtikan saterusna ka pihak Polsek. Kuring sorangan ngarasa aya anu ngemplong dina hate. Lain pedah sabada nguburkeun tulang taleng. Widya nyamperkeun sasalaman mani pageuh nyepengan leungeun kuring. Bari netep mani anteb. Nuhun cenah halon. Dina pipina ngagarencelang anu ngamalir tina juru panona. Kuring unggek. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Comro. Anu ngeunaan bangku juru. Pikeun dinu dongengan ieu tiasalah kacanak makna dinu caritaan ieu teh anu nyingkapkeun salah sahiji murid anu pernah ical duka leungit di mana gitu ka mana apek teh dirunut ku Sim Kuring dinu bacaan ieu teh eta teh salah sahiji murid sakola di mana si Asep anu ngadeuketan manehna. Padahal si Astuti ieu teh salah sahiji lanceukna nu ngaranna Widya Astuti teh tah si Astuti ieu teh lanceukna ti si Widya anu saurna mah mirip kitu cenah pamiarsa. Dinu caritaan eta teh diungkapkeun bahwa si Astuti teh tos teu aya ical 5 tahun kapengker. Pas diungkap salaresna mah ternyata nya aya kasus, ternyata kasus nu kriminal nu ngeunaan ka si Astuti eta. Pek teh tos kaungkapkeun bahwa manehna teh jadi korban kriminal di salah sahiji pagawe bangunan sakola eta kapungkur teh kitu pamiarsa. Munnya Sim Kuring atos duki ka ieu bagian kadua ngadongengkeun anu bagian kahijina kitu pamiarsa. Mugi atuh ieu dongengan teh kasebarna tiasa ngahibur mung nya oge masyan aya nilai-nilai norma dinu ieu caritaan dongeng. Aya mangpaatna. Salaresna mah ieu mah ukur dongengan ti Sim Kuring gitu pamiarsa. Mun atuh nya Sim Kuring bade istirahat lah. Engke dilajengkeun deui dinu danget anu sanesna. Ngatuh abdi bade pamit lah, amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.